Suatu panggan kuring Joshua Dinata abdi bade diantara ngeunaan diantara sana. Puji sinareng syukur mangga urang sanggapkeun tekandat urang galindang ka Allah Subhanahu wa taala jeung salawat sareng salam mugiat tetep terlimpah cirakeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinten ieu simkuring bade ngabahas ngeunaan pentingna prestasi pikeun rumaja. Salah sahiji prestasi anu dicandak ku simkuring nyaeta prestasi futsal. Simkuring bade ngadedekeun prestasi ieu teh nyatana bisa jadi cecekelan jeung rumaja nyawang bangsa nu bakal datang sabeun acan urang kana prestasi anu mencelik. Dina futsal simkuring heula bade ngabahas prak-prakan kumaha carana menangkeun prestasi futsal ieu teh. Dina prestasi futsal latihan bisa kana saminggu 4 kali. Tah hal ieu dibalukarkeun sebab urang kudu siapkeun diri usaha teh lain hiji jabang anu biasa tapi kudu briogi keun latihan nu tutuluyan jeung oge teka pegat oge pola hirup anu sehat urang kudu boga pola hirup sehat timimiti kadaharan timimiti gaya hirup oge sering kana latihan olahraga minimalna urang unggal poe lumpat pikeun ngejarkeun awak salah sahiji eta rumaja nu namina Gandhi anjeunna meunang kejuaraan Liga Pendidikan anjeunna oge mangrupakeun salah sahiji atlet futsal di Kota Tasikmalaya. Gandhi ieu menangkeun sabaraha trofi terdugi ka anjeunna bisa jadi inspirasi pikeun rumaja zaman kiwari. Hal ieu balukar dina hasil prestasi futsal ieu teh bisa dipake ku anjeunna pikeun hontal cita-citana nyaeta abus kana kepolisian. Tah rumaja palawargi sadayana rumaja anu dipika cinta ku simkuring urang teu meunang pegat hareupan dina ngahontal prestasi. Sebab prestasi nu kudu urang dihontal teh dengan uji jejak latihan. Pikeun atuh ti ayeuna intina mah prestasi bisa ngahontal cita-cita nu bakal disawang ku urang ka hareupna. Punten samudaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.